Ari kekeh jeung kekeh mah gua kirek dicaritakeun. Batu ulung teh jimat ageman para karuhun. Ayeuna can aya nu nyekal masih kene aya di alam gaib. Mun maneh hayang nyaho tempatna teangan bae di hiji kampung nu katelah ku ngaran eta batu. Ayeuna lain di jalma tapi di alam gaib. Mun maneh hayang meunangkeun eta barang tangtu kudu ngaji heula ka batinan. Sangkan bisa nyawang ka alam gaib tah sakitu kudu ngendong di makam kitu Ki. Carana mah kumaha we lah. Dapon nepi ka alam gaib. Si alam ngahulang geuning berat lamun hayang meunangkeun batu wulung teh, tapi pikeun si alam teu matak jadi pikiran da manehna mah teu mika hayang kana eta batu. Teu butuh ku jimat, rek niat bener mah kalakuan we sing hade kitu tekad si alam. Ngan inget kana janji jeung Mang Uham era lamun kudu jalir. Lantaran sadaya sajabana ti dosa teh oge bakal nguciwakeun ka Mang Uham. Si alam bunga sababoga picaritaeun ka Mang Uham, aya tepikeun kanu butuh. Nuhun sakitu ge Ki keur namahan luang, ceuk si alam. Heeh kitu. Ngan omat ulah diucah aceh kanu lian. Bisi salah ngalarapkeunana. Jiga nama gerang arit. Arek ieu ge Ki. Si alam turun ti emper, leos ka bibir imah nyokot karanjang jeung Arif. Si alam tekebat kaleuweung manehna mengkol ka imah Mang Uham. Baranggo kasampak Mang Uham teh keur ngadaweung we dina golodog. Melenyun udud bangun nikmat. Panunang mencerung ka balong, kawas keur neges-neges lauk. Padahal mah keur nganteur lamunan. Jajab sawangan, nyipta-nyipta batu wulung jeung buruhna sajuta. Mang, keur naon Mang? Gebeg Mang Uham ngarenjag. Dan kasih alamnya seri. Jangan ngarelewas wae. Aya naon jang? Mang Uham atuh kadatangan ku si alam. Geuk si alam diuk. Karanjang ditunda gigireunana. Geus aya laratan ti aki Mang, tapi tempatna teu jelas. Ese ngajugjugna nganjing tibatan ngatok teu puguh mah aya alusna lamun dicobaan ku Mang. Lain di mana ayana jang di mana? Mang Uham mani haripeut. Aya nate di hiji kampung Mang, ngaran eta kampung kabawa ku ngaran batu. Jadi ayana lain di jelema tapi di nu gaib. Carana mah teu langkung eta mah Mang. Bale tapaprak rek ngeuting di makam pe kumaha we kasanggup. Mang Uham narik napas jero paromana marah mah. Sabab manehna geus nyaho memang aya hiji lembur nu katelah ku eta batu. Lembur batu wulung. Malah lain lembur aneh. Sarelea geus pada nyaho da geus teu bireuk deui. Nuhun jang nuhun, aduh teu salah tina taksirannya da anu diuji ku Mang di dinya. Ngan ari taya pituduh ti kolotna bisi nyalahan. Taina geus aya wewengan, aya raratan, kali ngajugjug. Syukur-syukur katarima sakitu gejang. Mang Uham atoheun pisan. Sing hasil Mang, ulah balik lengoh Mang Kaning. Nu butuheunan lagi geus datang deui eta teh. Tapi ngan sakedeung da mapageun si Parto. Aya di ka dieu. Aya Mang. Hanya akal. Tetep punggula jeung Mang. Tapi keun wae da percaya ka Ujang. Ari ka mana ngari teh Jang? Biasa we Mang kadatar suren. Moal kurang ku jukut di dinya malah. Mun teu aya halangan mah bareng jeung Mang. Hayu atuh. Iya panik sayagian Mang teh. Coba belamun beres sayagian mah ayeuna gerek miang Mang mah. Ngancan badami jeung patih goah. Can menang kasaluyuan ieu teh. Nya kudu tarap ti Mang bisi matak jadi mamala. Mang Kaning nuju ka kandungan bibi teh lain. Nya eta geus 6 bulan puguh. Kade we sing ati-ati Mang. Nya nuhun Jang ah. Si alam harita cengkat kop kana karanjang, leos manehna indit arek ngarip. Ari Mang Uham ngahulang deui ngan ayeuna mah paromana marah mai. Sageus tembong pijalaneun kariprakna ngalakonan. Keur kitu torojol pamajikanana datang tas dicai ngelek susuhan. Ku Mang Uham dipelong teu jebul nepi ka rengse moekeun seusuh. Cek bojo Mang Uham teh diuk dina golodog ngarahuh bangun capek da puguh keur ka kandungan teh.
Ari nyeusuh jauh ka pancuran datampian keur saat. Kang Uham, nanti tadi teh ngajentulkan wae moal liar ieu teh. Cek Bioting bari mencerong teu panuju nempo salakina ngahulang wae. Pugukeun mikir akang teh ting ieu teh. Ti tadi teh ngadagoan maneh rek ngajak badami. Bari nyampurkeun gek dina golodog. Padami naon lah, carali teuing biasana ge akang masok mawa karep sorangan datara beunang diurus. Ulah kitu waktu da akang ge lain jelema kucleu. Boga kene tata jeung krama. Boga kene sopan jeung santun. Jadi moal ngaeukeun ka pamajikan. Bioting ukur ngarahuh teu ngareret-ret acan ka Mang Uham teh. Ari Mang Uham pok dinuluykeun omonganana. Akang teh rencana ieu teh ting. Arek milu sayembara nya. Kamari aya nu datang ka imah Aki Marana, bos urang Bandung. Tah, manehna janji rek mere duit 1 juta. Tah geus datang di juri lamunan teh. Ulah sok luhur teuing ngalamun teh Kang Uham. Ulah sok ngarep-ngarep ka langkang heulang. Da rezeki mah moal agrag ti langit, gede leutik ge kudu diteangan. Kudu diikhtiaran lain bet di lamun malulu. Bioting megat kalimah. Tah eta sok getah sarupateun ari naon teh. Dengkeun heula atuh. Ulah sok ngagokan. Nya pek-pek kadinya. Sing warag ngalamun. Bioting baeud. Yeuh ting. Akang teh rek neangan batu wulung. Lamun menang bakal nampak hadiah 1 juta. Ayeuna akang rek titip barudak ka Oting maksud teh. Kade sing bener-bener ngurusna nya. Sing nya ngasuhna utamana nu masih kene dikandung. Akang rek miang ieu teh, akang teh. Ting sapoe ting 2 poe, ting saminggu ting 2 minggu. Ting sabulan, ting 2 bulan, jeung satuluina samemeh manggihan batu wulung mah moal mulang. Serahkeun heula kuring teh atuh. Kitu cek Bioting. Maneh masuk kitu. Teu meunang nyerahkeun pamajikan anu keur kakandungan apa mali eta teh. Jeung deui da kudu aya pasalna teu bisa kitu wae. Mang Uham mari tarada baeud. Teu aya pasalna kumaha. Da akang mah teu bisa makayakeun ka pamajikan. Unggal poe ge anu ngurus anak mah kuring. Akang mah teu pipilueun. Lamun eueuh abah mah wah boa kumaha kuring teh. Dahar sapopoe oge biheung ieu teh. Taina akang rek init bari teu puguh nu dijugjug. Geus serahkeun ngaran teu kagok. Mang Uham harita ngahuleng. Manehna jadi bingung ngadenge omongan pamajikanana kitu mah. Tapi memang rumasa. Jadi manehna teh henteu bisa nyugemakeun ka pamajikan jeung ka kulawarga. Geus boga anak 3 can bisa ngurus nu nya-nya. Oting, ayeuna mah kieu. Akang minta waktu 3 bulan. Nepi ka gubragna si Utun jeung si Inyi. Mun akang hasil maneh moal diserahkeun. Tapi lamun teu hasil rek diserahkeun. Ngarah terjadi kagejedan dina rumah tangga. Kitu we ayeuna mah. Kumaha karep we lah kumaha Kang Uham. Ari kitu mah. Bioting jengkang ka imah teu ngareret deui ka salakina. Atuh bani ngahuleung Mang Uham teh. Sok sieun matak jadi mamala ka hareupeuna. Ari sabab geus gejed ti mimitina, henteu meunang sokongan ti pamajikan kalakah ngabaeudan. Tapi tekad Mang Uham mah tetep buleud. Henteu unggut karinduan teu gedag kanginan nu akhirna nyokot putusan. Kumaha engke we mah. Rek bulu rek hideung ge kumaha behna. Pokona mah niat aing rek usaha. Kudu init ka hiji tempat maluruh batu wulung. Kitu ceuk Mang Uham. Jungnang tungbus ka imah di imah neangan pakaian anu pedor keneh. Rap kampret, rap celana komprang, rap ikat, ret-ret dicangreudkeun. Teu poho nyoreng bedog betekok, mawa dompet bako jeung daun kaungna.
henteu makal duit da teu boga, teu mawadah hareun da teu sadia, bisa gedang dan bebeja di kabioting tadi teh malam da keheulun tapi teu jadi halangan gejlik indit kebat maju ngidul. Nya tekung selila Mang Uham teh anjung ka Tegal Jukut tepung jeung Yahdi anu keur ngarit. Mang Uham eureun heula gek diuk dina tunggul nenjukeun Yahdi nu keur ngagubres meuteun ngagabret ngahanca Jukut pait. Reka mana Mang mani segut kitu geuning? Yahdi nanya bari ngareret. Leungeun kencang ngasupkeun Jukut kana carangka nu katuhun nyekal arit. Rek ngalalana jang, rek ngitung lembur ngajajah milangan kori. Ngan moal balik deui Mang mah. Maksudnya moal balik deui Mang mah. Tembal Mang Uham. Nah make moal balik deui rek terus ka mana kitu Mang? Ih, apan rek sayembara teh Mang teh. Hayang menangkeun Batu Wulung. Taina apanangan tepung jeung Ujang. Rek amanat Mang teh bisa balik deui. Ulah sok leluasan arina naon teh Mang? Sing eling Mang. Yahdi rada reuaseun ngaritna eureun heula ngadeukeutan ka Mang Uham. Lain kitu Jang. Pokona mah yeuh bisi tuluy kanu jauh. Sabab Mang mah geus nekat mun geus kapanggih laratanana mah najan ka alak Paul ge moal burung disusul. Jadi ceuk paribasa teh mah kudu narus bumi ngapak mega ge moal burung dijugjug bakat ku hayang ngasil. Da kulantaran kitu bisi Mang kamarinaan amanat ka urang lemur utamana mah ka abahna si Oting nya ka akina barudak wayahna mi HP heula barudak kitu. Lamun nubung sulahir wayahna urus heula. Engke mun usaha mangasil sakabeh biaya rek diganti. Da gitu amanat Mang teh kade ulah henteu nepi ka abah. Nya Mang ari sakadar nepikeun mah Mang. Ngan eta we atuh asa kaleuwihan Mang mah. Make jeung luluasan kitu masih ngadongkeun carita Sunda. Wilujeng siang kasulena urang lajengkeun carios Batu Wulung karangan Kiliksa bagian ka-12. Tah kulantaran kitu bisi Mang kamalinaan amanat ka urang lemur utamana ka abahna si Oting ka akina barudak wayahna mi HP heula kitu barudak. Mun anu bungsu lahir wayahna urus heula engke mun usaha mangasil sakabeh biaya rek diganti. Tak gitu amanat Mang teh ka ade ulan pikeun ulah teu nepi teh ka abah. Nya Mang ari sakadar nepikeun Mamang. Ngan eta we atuh asa kaleuwihan Mang mah. Make jeung luluasan kitu usaha mah nya usaha we atuh Mang. Ulah bari mopohokeun kana kawajiban. Mangkaning ibina teh pankeun ka kandungan lain asa geus deukeut kana bulan alaeun kumaha lamun Yahdi teu kebat nyaritana. Ada geus meunang mikir eta majang. Geus meunang nimbang-nimbang untung rugina. Sagarupana ge ari dipigawe ku tega nu buleud mah moal burung aya hasilna. Cenah eta Batu Wulung teu beunang eta mah kumaha behna we sugane meunang hasil tinu sejen. Nya kajeun atuh ari kitu Mamang. Keun urang tepikeun ceuk Yahdi geus teu bisa ngahalangan ukur bisa ngadungakeun. Hayu Jang Berang ting yeuh. Mangga Mang. Sanggeus sasalaman. Leos Mang Uham indit maninga gedig peunih ku semangat. Ari Yahdi nepikeun kagogodeg. Kaget ninjul lampahan Mang Uham nu dedegler. Nepi ka tega ninggalkeun pamajikan nu gede beuteung ngabelaan sayembara. Ari Mang Uham lalampahan teh bet ka cida teuing. Kitu ceuk Yahdi tuluy neruskeun hancana minuhan carangka ku Jukut. Ari Mang Uham ngagedig mapajaran satapak nu beukil lila beukil nanjak manina tek. Kesang miti biji da geus beurang ongkoh. Kapoe anu rek dijugjug baheulana lembur Batu Wulung nu ceuk beja aya batu ngagulung jeung baheulana aya batu wulung.
teka catur dilana di jalan geus anjog kanu di jugjug di lembur eta tatanya kanu tepung nananyakeun imah kuncen kaparengan teu hese jolgo ka imah kuncen jeung deui pareng keur aya di sampurasun rampes tembal di bumi bari mukakeun panto bus mangguham teka jero memeh liuk sesalaman heula sanggis pahareup-hareup bari sila kuncen miti mari sakasema paingan eta kukupu kekeleparan wae darek aya tamu ujang teh teh sah jenengan anu ti mana bade aya pikarosau naon bentene capek keneh ge ada asa anyar pinangih ieu teh ceuk kuncen nu geus rada kolot malabuk nagigis pasalang jeung wis langkung dipayun abdi teh ngaturkeun nuhun rehna tos gasik ditampi engal dipariksa ku bapa di dieu atuh salajengna leres pisan abdi teh nemean tepang margi tara luntang lantung ka dieu ari daya pariogi mah abdi teh katelah pun uham ieu teh kawit ti lembur liung gunung tetembih latih dieu dupi maksad napangna aya jauh nu dijugjug anggang diteang tetaya sanes bade taroskeun ieu teh margi lain lantung tambuh laku lain lentang tanpa seja estuning banggul maksud atau maksad semun kartos rajeng kumaha ajang kieu bapak abdi teh nuju milarian hiji jimat nu kasebat batu wulung saparantos mapai-mapai nanaroskeun kanu tiasa utamina ka sepuh-sepuh nya kenging laratan saurna teh tetebih ti ieu lemur malih mah gaibna aya di dieu tah kumargi kitu pangna abdi nepangan ka bapa teh sejaminang saraya we ieu teh mundut pitulung nah di mana ayana teh jimat saha anu ngagemna kumaha carana upami hoyong ngagaduhan eta barang tak kitu bapak kuncen ngahulang sabab kakara harita aya jalma nu niatna neangan jimat ari sema mah mideng datang me unggal poe ge aya nu kadinya tapi anu pamentana lain nu kitu biasa emen tadi anteur nyekar ka makam kumaha ta bapak tiasa ta atanapi henteu masihan pituduh ka abdi mangguham bangun teu sabar sabab kuncen cicing wae kartos sakitu oge nanging hapunten anu kasuhun mergi asana menguping aya jalmi aduh maksud milari jimat mah ari bapa teh henteu terang kana urusan eta mah rumaos kirang luang henteu kantos nguping kana jujutanana piraku pak nih hari ujang ari terang akang naon atuh oda pawage moal ngoretkun bapak teh memang geus lila ieu teh jadi kuncen teh tapi dah henteu terang eta kana riwayat eta mah ceuk kuncen tetep nyebut teu nyaho tah upami kitu carana kieu we atuh abdi nyungkeun widi bade meuting di makam manawi aya ilham sae